second. Lego ya main game dari itu. Ya ubu. Mau di gitu. Tah gini. Ini dia wongkon halusnya. Ya kesan. Wah sudah, biasa main game, kan pusing ya. Speaking ngomong apa tuh? Arah ya dari sorangan, di kamaran. Hah, iya. Non, Butuh dek nuki ya. hish, kenal dah tuh dia ulah. Butuh. Butuh we. Boleh pengen gocap lah. Ngontong gocap, aing butuh. Bapak aing itu geus tawar bapak aing ho. 10.000 cenah. Ulah sih teh komo digocap. Pengen gocap boleh. Ulah. Bisa gitu. Aing butuh mata simpen deui entekeun. Teh ngaruhkan ieu teh. 10.000 lah. Ah, Yes, sama mana tadi tawar ku bapak aing cepat 10.000. Ulah. Ya aing euy. Apa lo? Iya, alhamdulillah. Buat teh saha? Ayo, Gimana? kemana wae ini teh ku dewat? Ya nanya aya wae deh kamu deh. Ayo di mah. Ya pantai teh teka ima, apik eueuh cenah. Apa ulin di dia? Ya ho, iya kurang sama. Nek ieu rek naon heh, nek keun atuh. Naon kumaha? Aing teh ini teh buka duit, pantai teh buka hutang ada 50.000. Iraha. Bahasa eta gitu kan Ngelek. Yes. Sok-sok yang ngobrol ke utang ada tuh. Ieu ngelek. Ka dewe atuh dahacan boga ya mah. Tong kengke wayahna aing rusuh ieu mah ibu ieu tong dina ieu. Can boga kewe atuh. Ih, kos Geus kayak ira itu sumpah hampir sabulan lebang. Iya, can boga ya kumaha? Lah aing apa boga sok-sok keluarkeun lah aing tong habis 10. Lu rek meuli ieu boga duit. Dina Allah. Tuh, cek situ ge boga ge. Rese pisan. Selain atuh mau utang gitu nya. Atunya ada kewe atuh can boga aing kumaha tuh? Aya teh naon? Itu sama yang meuli eta itu Lah rese geus. Rese ah. Aing teh boga aing meuli eta. Aing tong dibeli da boga duit sia mah. Mungkin nu kieu patut we ge. Kemana? Oh, ini yang perlu ya. Ini mesti di SMS, di WA, di medsos, kuing di WA-an wae maneh. Jangan balas-balas. Lu mau maksud eta? Kan gimana tilu poe, eta geus tilu biru. Emang saminggu jangan sepoe kumana? Sok ayeuna kadukeun duit. Sayangnya anu, kan si lain kadek bayar 100, kurang gocap deui. Ayo nak, sayangnya lo. Bisa ya di SMS, di WA, jadinya tengah balas-balas. Kelas terniatan rek mayar. Di lagi duit gocap doang, kayak saya setting. Lagi. Berangkat ayo nak. Kali lakon pisan, kenapa gitu? Mas, sulit sih orang masih lain mah. Harap nak, mas mana minjem ke saya. Ke mana sih lainnya? Ulang yang minjem di kabar terus lainnya saya bayar nak.
Ya, gitu guys. Terima kasih ya. Punten. Assalamualaikum. Silakan lah ya. Saya Ke mana? tadi teh keluar ke anak motor. Terus lami. Tak aja dah, yang bisa kedap. Ayo nanya. Tanya nang naon. Oh, Ayo persogi we. nya. Terus satu gitu. Oh, nya. 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 Nuhun. Nya. Akang. Orang ngguan wah di mah tadi. Ieu tos menit-menitan teh. Kumaha tuh? Ah, eta we urang. Perlu kumaha kan? Biasa. Oh, itu di Mahlayu. Aya pemajikan kan ieu, Bang? Ah ya cuma pan tadi teh cek pamajikan teh keluar cenah. Oh, kembelah ya. Kayak malah. Ngajero lah, Kang. Baru Kang di dewe. Iya, di jero teh Di enakeun. luar wae bae urang segedeung na mau lila. Aduh, sok atuh dah urang enak buka kursi nu bener teh. Mau kieu lah. Pokona. Ieu kumaha ieu? Aduh masalah ieu. Aduh. Naon? Akang kan boga hutang ka urang. Aduh, mun bisa mah tuh ulah ayeuna aduh. Ieu urang teh yang pokona ngayeuna kita. Tiru balik lah. Embong pokona yang ayeuna deh ka. Aduh. Ya. Oh. Urang ngapura pisan, Bang. Iya. Itu bukan duit ini teh. Kituan nek mah penting mah mah urang balik boga mah duit bae. Ti Akang. Aya kita beli bajing. Atuh beli hese teuing lupa alasan. Ih, 2000 heula lah. embong padahal tanah 50.000 aja 2.000 atuh deh. Lunas. Geus, ya. Ada lagi. Lawan di sama-sama naon ya ka urang. Tapi lamun urang butuh duit minjem deui. Gampang, asal tong kawas ayeuna we geus najis urang mah ieu lah. Non nanagina, ya. Geus lah. Ayo. Assalamualaikum. Teh tulus di wae beli bajing dah. Ah. Ayo, pusing. Ya, duit ke. Banyak duit. Kan? Gua kabar ya. Reka mana? Mau deh kau. Badi ui. Wih, kemana? Duiteun jeung aku kabung. Ya, kabung mitoha. Iya lain ya, si lain ya pan kita teh buka buka. Ya ingat kan. Hah? Kenapa tuh dibayar-bayar? Tatacan aya. Waduh, tatacan aya kumaha ya. Nek sabaraha kali kayak mari dinya, eueuh wae. Kan Kayak bayangna kolot di dinya eueuh. muter wae muter. Padahal kamari nyumput di goa. Tadi geus kamar mumpung aya panggil di dia, kumaha ya bayar. Buka pengabut urang ya. Beli barang aja teh ya kan. Lah eta aya kudu dibayar na geus 3 bulan deui. Ih. Aing nginjom babari ari ieu. Geus kada-kada lah. Terus ada tong njem di ka batu. Semayara cenah ya. Kawan ada tuh. Kawan ayeuna. Balik pan ke rumah mitoha. Oh, jigir tuh. Ada ada di jalan. Tiranya. Ada rata-rata masuk sok lumpang sorangan. Bayar undangan aja ternyata makan. Ada yang njem duit ka batu kudu bayar. Ayo. Nah, ini ayah ya. Ada yang lagi. Boleh perlu teh. Moal boleh we. Aing teh main game ieu teh keur main game. Ngelek unu kieu teh. Gelek-gelek ya aing butuh pisan. Ih, Aya jaringan. duit di saya ya. Urusan jaringan ieu teh lain ngelek-gelek. Ya sama ditawar 100 embung. Mung. Ya setengah ratus 1 juta Mung. Ya. Awas aing goblok. Aduh aing goblok kucra. Aduh kumaha